Aduh, ya awak meriang kia gara-gara hujanan. Jangan kata si budak Wi Tutung. Aduh. Aduh. Saya apa dia pas nyama dengan awak. Ini apa? Pasna ya Jono muriang minta sup angin. Minta duit bah. Pan bebek terus panen. Bagian kabit ngegesit di takukot naku ngedul tak anak kabina-bina. Ay tak abah bisa baik. Kemarin emang saha anu pas abah ulin ka Ima Janda. Saya emang tanu ngurusana. Ayo lain anak abah nu ganteng mah. Iho, inget bayar si Kasep mah. Candak tulitnya di Hur TV. Kasep batuk. Iya bah. Si Gana wak Jono laleles teh ya. Yuk. Si Jono ID mah apa di posnya? Sampur ah. Kasep batuk baik. Corona apa pindahkeun baseuh. Masya Allah, si Jono kena corona. Nya bah. Kumaha ieu? Ini aing balik lah. Daripada aing katular. Berapa tuh Jang? Ayo muliang mah. Penting lah bah. Disarekeun nya cager. Welcome to Mobile Nah, Legends. diharap nah. Aduh, aing pae tuh lah. Request backup. Request Itu backup. Baya wak jeung Wi Tutung di tadi. Wes nujuno meureun. Bisa jadi nak. Lanjut kabar lah. Oh, siapa? Ngomongin nah. Lanjut. Aing berat. Kasih misi mah. Beban heronon bege. Euy. Sia bisa bae lamun ngomong. Sok bener. Aduh, itu mana si Cing amat nih. Telepon hijau ah. Astagfirullahaladzim. Nah, anu sia eta cicing bae digebugan ge. Haram jadah. Yuk tutung. Segala. Rampage. Ai eta Wi Tutung naon telepon segala. Eleh atuh urang na. Halo nak. Halo, naon sia teleponin segala. Aing keur mapar ge. Ting mau telepon segala. Wi tutung. Aing telepon sia buka info penting aing nak. Kos jelema bener bae sia, boga info penting segala. Ulah waka seuris ya Cina nyasar. Penting ya bah, serius. Bisa bae sih lamun ngomong nagaro gapek. Kike ge aing ngalaku. Kade bae saya Joni, lamun buka info penting mah. Yang keduanya yang Jujun, di mana si Jujun? Yang kermabar telepon yang segala. Double kill. Oh, kudu aing kadinya. Tungguan. Ngomong naon eta na? Sibuk akar. Teuing, jelas ngomong nama bawa info penting. Lah. Lah, siapa kos nu teu nyaho bae ka si Joni. Paling ge info nu teu jelas. Beunana tuh. Waalaikumsalam. Cepet amat sini. Sampai baik. Oh, aing buruan. Soalnya ieu info penting biasa. Info naon sih sia nih? Tumben serius amat. Oh, rumen jasa. Sabar dak.
Aing dikeula. Ngomong. Siapa lo nanya, lagi yang ngomong. Oh, gerak. Kau naon tah? Iya, tadi aing pas dapet si Jono uli. Pas aing sampai di sini mana, aing ngadengeng. Si Jono batuk-batuk bae, terleureut. Terus kenaon emang nih? So aing naon tadi? Cing dengekeun. Pas si Jono batuk, Abah Aceng ngomong kolorna. Nu bener sih ani, mere info ulah sok padu. Kudu jelas kebenaranna. Demi sambar entok aing. Aing ngadenge. Kuculi aing. Aing bohong, kasararia. Waduh. Yang bener. Bro mah ieu. Ternyata amatnya si Jono. Udah gak percaya kasih omongan si Joni. Aing mah teh yakin. Aing teh percaya amat jujur. Aduh ampun. Aduh ampun. Siapa merein kona sok salah, Bu Akar? Aing nama aing 100% bener Jon. Kumaha tuh dah? Kalau bener mah eta si Jono na kolorna. Kumaha orang ngomong bae ka PRT? Apa aya solusina? Ayo tuh. Orang laporan bae lah PRT. Aing mah masih ragu ka si Joni. Mendingan langsung telepon bae ka si Jono na langsung. Nama kitu bae Jon. Ka aing mah. Ulah telepon si Jono, kayakeun aing we lah. Nyebarkeun manehna kena corona. Oh, tunggus, ayo urang ka imah Pak RT. Awas ya, ron infona salah cekek we aing. Mau meleset bebek. Berangkat. Ya, lulus amat. Lumayan kok guys biasanya namanya caturna. Hai, atuh sia mamar, enak mah catur. Cemlan aing nggal poe di dieu mah. Atuh kalem bes ya karak elesa kali aing dihakan ku aing udah sia. Atuh sia mar, pas era di bae ku aing. Tah, akan ku aing teh ku aing bom sia. Waduh kecolongan aing ieu. Ngomong-ngomong ieu sarepi pamajikan jeung anak sia kamarana san. Pamajikan aing mah ka kota, antara anak aing nu parawan nu geulis ya. Kuliah. Oh pantes yang ngajak aing. Kesepian sih di dieu nya. Biasa bae sih aing mah. Ingat ke Siamar, siapaan kerbaula ke SD Bangor Jasa Mar, nang nyabakan bol awewe, bejeng gunung-gunung awewe bisa cabakan. Pedira gudak guru kan sia, pancip. Eta mah ka hobi aing atuh nyeleuneuh semok mah. Wow, pokona malah. Masih inget bae sia san. Kami mah mending nakal-nakal manusia, amun sia mah ka hewan Mang Madin lin dicolokan. Lah, itu aing mah teu kitu teu Bangor. Lah, teu Bangor ti mana tah sia koeng. At this moment that Nathan knew he Pokona mah fucked up. koeng tah. Saya bisa ngelekeun aing sia make buduhun ti mana sia Mar? Aing bingung. Gilik coba tah leumpang ka mana sia. Yo, pae aing. Aduh. Ibu lagi apa sih? Ulah diomong. Masa ya? Si Jono beneran corona. Oh, gitu ya. Gue bingung yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo tam anak aing si Juna. Oh, anak si Juna. Itu jangan saya baca astagfirullahaladzim. Gitu kan jadi bicara jelema, kamu kucing kuru atuh. Bisa bae PRT hari-hari ke warang haji kamu tuker. Bismillah cek wae. Hari-hari ya didengarkan kana kolot. Salam heula. Pape. Oh, biasa ya. Hari-hari banget taragang amat ku naon sih sia? Iya PRT. Yo, si Joni nek laporan. Laporan naon saya jeung bujit? Bari eta Pak RT saking ganteng ge ye. Disebut kucing kuru. Kalau suka gantengan selalu suka mebuk sia eta deuleu upil marurag oh sama ganteng. Tapi di jeuna mah geus dotan ti ujung Monas. Ageran dek laporan naon? Kasep. Yo Pak RT, tadi Joni teu sengaja ngadenge
si Jono anakna Abah Aceng kena kolorna. Wah, harus sia aku ngomong ke sok padu sok asa jeplak bae. Pan lemur urang mah kena zona hijau lain zona beureuh. Anu bener tong, menang bantuan beureun di pemerintah. Aya kena corona mah. Benar. Ieu mah Joni ngadenge sorangan. Pak RT, Pak Umar. Serius ieu mah Abah Aceng nu ngomong sorangan. Waduh, gawat lamun bener kena teh mah. Coba kena aing telepon si Aceng. Heula oi telepon si Acengnya. Oh, iya. Assalamualaikum, Ceng. Adisya kayak mah aing. Anak ngomongnya penting. Geran, gesit. Oh, geran, oke. Jangan ngopi ku aing. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non iya rame-rame nak keselamatan. Beungeut sia tas selamatan, kadi Ceng. Ceng. Aya aku yang diomongkeun jeung sia penting. Bertanyakan nonton serius amat maneh. Aing menang info, Ceng. Emang benar anak saya kena kolorna? Astagfirullahaladzim, menang info di mana teh? Emang benar anak orang kemarin batuk-batuk, kemarin kehujanan, angin. Info teh bener eta. Ya. Lu bener sih, Ceng. Benar, harus dikerokan tuh paling kali itu. Lima. Tadi kan Abah Aceng ngomong si Jono kena kolorna, Joni ngadenge digigir imah. Aduh, kata main si Jono bering kolorna. Tapi abah nita kolor abah nu basa dipindahkeun dan kolorna Joni. Tuh kan si Oleng mah teu jelas. Ari sia Joni samere informasi padu bae sia. Ampura, Joni ngadenge. Jangan awak kemet gue, lebih santet. Dame tu cosita, ay.